Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepang deui sareng Bu Neni di pengajaran bahasa Sunda semester 2. Sateacana diajar, hayu urang sasarengan baca doa sateacana belajar. Coba angkat kedua telapak tangan, atas diangkat. Terus berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang masih diajar ngeunaan sosobatan pangajaran genep. Masih inget keneh henteu pangajaran minggu kamari? Nya, minggu kamari urang tos diajar ngeunaan kecap rundayan. Nyaeta ngeunaan rarangken tukang. Nah, ari ayeuna urang bade diajar ngeunaan rarangken baru. Adapun tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta anu kahiji, siswa mampu mengetahui rarangken barungkaan. Anu kadua, siswa mampu menuliskan kecap rundayan rarangken barungkaan. Coba di dieu saha anu terang ngeunaan rarangken barungkaan? Nah, rarangken barungkaan nyaeta rarangken anu digunakeun di awal jeung di akhir kecap dasar secara babarengan. Dalam bahasa Indonesia, rarangken barung itu imbuhan gabungan, yaitu imbuhan yang dipakai di awal dan di akhir kata dasar secara bersamaan. Jadi, rarangken barungkaan itu adanya di awal dan di akhir kata dasar. Selanjutna nyaeta aya ciri-ciri rarangken barung. Anu kahiji ciri-cirina nyaeta rarangken barungkaan dilarapkeun di awal jeung di akhir kecap asal. Imbuhan kaan diletakkan di awal dan di akhir kata dasar. Ciri anu kadua nyaeta rarangken barungkaan lamun salah sahiji dilaan eta kecap teu bisa mandiri. Imbuhan kaan jika dihilangkan salah satunya tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan huruf ka-nya di depan dihilangkan, jadi katanya tidak akan berdiri sendiri atau tidak memiliki arti. Tadi arurang tos terang ngeunaan ciri-ciri rarangken barung. Nah, ayeuna aya fungsi rarangken barung. Anu kahiji nyaeta fungsi dina kecap barang. Anu kadua kecap pagawean. Anu katilu kecap sifat. Coba urang simak sasarengannya, perhatikeun. Nu kahiji, rarangken barungkaan gunana pikeun ngawangun kecap barang. Nah, kecap barang anu dimaksud di dieu nyaeta anu termasuk dina tempat, benda mati sareng makhluk hidup. Tingali contoh anu pertama nyaeta kecap camat ditambah kaan jadi kacamatan. Anu kadua aya kecap dahar. Kecap dahar ditambah kaan jadi kadaharan. Salajengna anu katilu kecap lurah ditambahan kaan jadi kalurahan. Betul. Selanjutna anu kadua, rarangken barungkaan gunana pikeun ngawangun kecap pagawean atau kata kerja.
Tingalikeun contohna anu kahiji. Kecap lapar ditambah kaan jadi naonnya? Betul, jadi kalaparan. Anu kadua, aya kecap diuk ditambah kaan jadi kadiukan. Betul. Ayeuna anu katilu, aya kecap hujan ditambah kaan jadi kahujanan. Salajengna anu katilu, rarangken barungkaan gunana pikeun ngawangun kecap sifat. Anu kahiji aya kecap tiis ditambah kaan jadi katiisan atau kedinginan. Anu kadua aya kecap panas ditambah kaan jadi kapanasan. Salajengna anu katilu kecap peuting ditambah kaan jadi kapeutingan. Alhamdulillah materi tos disampaikeun sadayana. Bilih aya anu kirang jelas, sok mangga aya anu bade ditaroskeun ka Bu Neni. Lamun aya anu bade ditaroskeun tiasa WhatsApp-nya ka Bu Neni. Siap? Kanggo tugas di bumi, hideuk kerjakeun bagian 3 nyaeta nyalin kecap rundayan di buku paket halaman 72 sampai 73. Kin tugasna difotokeun terus kirim ka Google Form-nya. Tong hilapnya tugasna dikerjakeun. Nah, sateuacanna ditutup, urang tarik kasimpulan nyaeta ngeunaan rarangken barungkaan. Naon sih rarangken barungkaan teh? Rarangken barung nyaeta rarangken gabungan nyaeta awalan sareng akhiran. Anu kadua aya fungsi rarangken barung. Fungsi rarangken barung aya kecap barang, pagawean, sareng kecap sifat. Anu katilu ciri-ciri rarangken barung. Ciri-cirina nyaeta anu kahiji. Rarangken barung teh berada di awal dan di akhir kata dasar. Ciri anu kadua, rarangken barung tidak bisa berdiri sendiri. Contohna, lamun huruf K na di hareup teu aya, tidak akan memiliki arti. Pahamnya ngeunaan rarangken barungkaan. Sateuacanna pangajaran ditutup, hayu urang sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka sadayana kelas 3 tos diajar bahasa Sunda sareng Bu Neni. Semoga hidup tiasa paham ngeunaan materi anu tos disampaikeun ku Bu Neni. Tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.